Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ayeuna urang sadayana masih tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jalma Kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 50 genep nanya pamiarsa. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana anyaman tarekah dimimitian deui. Sanggeusna dina sabagean peuting kaselang ku poho. Sarta teu saeutik anu teuleum ka alam ngimpi sewang-sewang. Mangsa datang wanci beurang sakur cucukulan anu boga akal jeung pikir sibuk alih tiar rek sadar atawa henteu sararea oge ngotretkeun mangrupaning kalakuan dina unggal lambaran poena anu jaga baris dipenta tanggung jawabna salengkah dua lengkah marangan hitungan umur tatapakan amal beki manjangan ngawujud cukang pangbalikan bagja atawa cilaka gumantung leokna susunan pamentasan amal anu dijieun dina mangsa keur kumalandang di alam dunia. Sabab dina hakikatna kahirupan dunia mangrupakeun tempat pepelakan amal pikeun panen engke jaga di akhirat. Dina mangsa panon poe keur mejeuna genah dipake moyan teu jauh beda jeung kalobaanana warga anu geus pak-pikpak barang gawe harita teh jang aris oge geus kusrak kosrek ngadon mersihan kandang domba anu aya di pipir imahna sok sanajan teu nitah-nitah acan tapi jang atman jeung anu sejenna oge harideng sorangan marantuan kabeh geus saraged marake pakaian anu lumrah jeung kalobaan warga nya anu limaan teh ayeuna mah geus lumrah make pakaian teh saperti kalobaan warga tayeuhna mah geus dipangmelikeun ku Kang Husna. Kang ibakan atuh dombana Kang celengkeungna jang atman kituna teh bari nelak-nelak sabaraha domba anu keur dicangcang da bubuhan ari kandang namah keur dibersihan heula nya isukan we urang kawahangan di pandian sakalian tembal jang aris mending ayeuna atuh Kang pan ayeuna mah bersihan kandangna heula percuma domba di mandian ari kandang acan dibersihan mah atuh tereh kotor deui wae teu nembal deui ari geus dikitukeun mah sok sanajan paroman jang atman siga anu rada kuciwa. Riis tuh aya mangkarna Riis jorowokna Kang Husna teh tepas imah. Muhun Pak tembal jang aris sarua ngajorowokna sanggeus bebeja heula ka jang atman jeung kanu sejena jang aris guragiru ninggalkeun santri anu limaan dan anu limaan deui mah pan nganjrekna di imah Lurah Asep sanepina katepas imah bener kasampak geus aya saurang lalaki anu geus kawilang aya umuran anu harita keur diuk pareup-pareup jeung Kang Husna mangkarna tea siga nama eta teh tos beres bebersih kandang dombana jang aris tanya mangkarna anu tayeuhna mah geus dibejaan ku Kang Husna yen jang aris teh keur mersihan kandang domba kituna teh bari jeung siga nu ajrih pisan ka jang aris teh teu acan mang atuh abdi bade wawasuh lah sakadapnya mang mangkarna timbang nembalan ku unggeuk geus kitu mah guragiru bae jang aris ngoloyor ka kamar cai make jalan dapur pikeun bebersih resepnya jang Husna manis sopan budak teh jabasa beuki kasep we deui ayeuna teh jang aris eta cek mangkarna neuteuk pribumi anu keur diuk di hareupeunana tos sakadahna ari kasalureun mah kedah sopan mang
nya ngan eta we teu kabeh kitu geuning nonomah di lembur urang mah komo narajang dijang mangga dileucik kopi nama hapunten we nya lalawuna mah saya aya mangkarna teu cacap nyaritana sabab kaburu murunyung nyilam anu nyuguhan. Wah eta meni sagala aya geuning saya aya teh mangkarna rutret kana kue anu disuguhkeun keur dirina. Pamasihan ya oge mang anu sapalina mah dibagikeun dewe dalam barbiri teu katua mangkarna timbang unggut-unggutan teu kungsi loba tatanya da dirina sorangan oge geus nyaho yen loba warga anu ngadon barang kirim ka Jang Aris minangka wujud panuhun kana jasa-jasana Jang Aris salila ieu. Teu lila antarana Jang Aris geus ngurunyung deui gancang sasalaman kanu jadi semahna. Janten Jang Aris teh bade ngagaleuh taneuh anu mamang laras teu Jang tetep mangkarna siga nu hayang mastikeun sumuhun mang ieu teh prayogi kangge ngadamel kokobongan. Oh bade muka pasantren Jang Aris teh sanes pasantren ieu mamang ieu mah supados aya tempat we kangge ngawengi sareng ngaraos para santri dari di rompok mah hareureun geuning mang. Kitunya teras Jang Aris nu janten guruna pangiten kitu meureunanya upami parantos janten makobongna mamang oge hayang ditipkeun si bungsu ieu teh Jang. Kumaha nya mang Jang Aris garo-garo teu ateul mangsa nempo anakna siga anu bingung teh gancang baik Kang Husnan rangkeun itu ieuna ka mangkarna yen para santri teh menang parentah tinu jadi guruna sangkan dialajar maca kitab bebarengan lain muka pasantren sakumaha panyangkana mangkarna ari geus dijelaskeun sagala rupa nama antukna mangkarna oge unggut-unggutan nanging moal dipeser sadayana taneuh teh mang satengah nawe heula ti ditu tuh nya di ditu tuh tina tanggal hanjuang dugi kana tanggal cau panginten mang. Kang Husna tutunjuk ka palataran anu pagigigir pisan jeung imana nya pek bae Jang Husna pek duitan anu satengahna nya sesana mah mere we keur Jang Aris tembal mangkarna kalayan pohara pisan tandesna kituna teh ari Kang Husna mah ngan ukur make bahasa lona. Waduh teh kenging kitu mang bide teu satujuan kula wargi mamang teh. Kang Husna siga nu ruas sidik eta oge kahayang barudak jeung pamajikan Jang Husna peuting tadi teh basa Jang Aca ngabejani tah ka dieu barudak jeung pamajikan mamang teh langsung ngaromong kitu pajar teh jual we satengahna tah anu setengahna deui mah bikeun cenah ka Jang Aris mata kitu oge kulawarga mamang teh sarua geus ngarasa kahutangan budi ku Jang Aris teh buktina we ayeuna mah geus tara kabijakeun aya nu kabangsatan di lembur teh Jang pikeun sakadapan mah Jang Aris jeung Kang Husna timbang pating poloho sok sadajan asal nama siga anu erah sarta teu pati sapuk kana kaputusan mangkarna anu rek mikeun satengahna tanahna tapi ari terus-terusan diasongan alasan mah antukna kulawarga Jang Aris oge daek narima taneuh mangkarna anu lumayan lega di duitan satengahna mangsarek dileuwihan oge keukeuh mangkarna mah nolak embungeun pajar teh yang jujur ka kulawargana. Hidup mah asa babari-babari teuing milik teris ceuk Kang Husna mangsa mangkarna geus ninggalkeun imahna. Isina nu aya Aris mah pa nya ari kitu teh mah tapi syukuran we mata kitu oge geus milik hidup meureun Riz nyaris tuh aya Jang Didin nyilam tutunjuk ka jalan mangsa rentang-rentang nempo Jang Didin anu datang. Jang Aris jeung Kang Husna gancang ngareret
nyawe katembong Jang Didin anu lempangna semururusuhan. Mane mah tuh ngabejaan hari mulang teris. Jang Didin rada nyorongot ka Jang Haris, mangsa geus aya dihareupeun tepas. Nya hampura atuh Din, pan loba barudak di dieu teh, jadi can kaburu ulin ka Cilanjung. Nya cenah loba santrinya, tapi areueuh geuning keur kamaran Haris. Jang Didin ulah tereret ka jero imah. Aya dipipir keur mersihan kandang domba. 10 urang kabehana nama ngan anu 5 deui mah dipal urang ngajerekna dari di dieu kabeh mah hareureun teuing Din. Kusabab hayang nyahong Jang Didin tetelepek ngeunaan 10 santri pangna nepi ka caricing di dinya. Kang Husna jeung Nyilam anu mindeng nyarita teh ari Jang Aris nama malah mindeng unggut-unggutan siga Jang Didin anu keur ngaregepkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayaku ahengnya maotna teh anu luhung ku ilmu mah. Cek Jang Didin mangsa ngadenge beja yen guruna Jang Aris geus taya di kieuna. Nya nuhun pisannya Din, tembal Jang Aris. Nuhun perkara naon hari maneh Riz? Jang Didin nepi ka kurang karung mangsa Jang Aris ngomong kitu teh. Nyilam jeung Kang Husna oge kabawakeun kurang karung sabab Jang Haris teh nganuhunkeun perkara naon. Kieu mapa si Didin teh tos nyalametkeun makali bapa. Jang Haris rutret ka indung bapana. Nyalametkeun kumaris? Nyilam nepi ka karung. Sok bejakeun Din. Teu kudu disumput-sumput. Da urang oge geus nyaho dibejaan ku mama guru. Yen maneh cenah geus nyalametkeun kolot urang cenah Din. Jang Haris ngaret kanu jadi sobatna. Pikeun sakadapan mah Jang Didin malah molohok kalian siga nu ruas. Ari Nyilam jeung Kang Husna mah timbang silih teuteuk. Kalayan teutepan anu pinuh ku pananya. Basa sepuhnya ada ngayakeun tahlilan teh geuning Kang. Pan Didin teh ngawengi di buminanya ada. Nepi ka dinya Jang Didin ngarandag heula nyaritana. Ari Nyilam jeung anu sejenna mah saragep pisan ngabandungan kalayan paneuteub anu pinuh ku panaksaran. Basa Didin tos tibra, Didin teh kasumpingan aki-aki na impenan Kang. Turungan kolotna si Aris cenah. Tah pake tergos beureumna. Kitu saurna teh Kang. Pan Didin reuas. Margi basa lilir teh ujug-ujug aya tergos beureum digigireun Didin teh. Atuh sok sanaos eta aki-aki teh nyariosna mung sakitu. Tapi anehna ari Didin mah asa ujug-ujug langsung ngartos karena naon-naon anu kudu dilakukeun harita teh. Nya gura-giru we Didin teh ka dieu. Ari pek teh leres we. Di pipir imah akang teh aya 2 jalmi. Anu saurang mah nuju nyokel jandela kamar harita teh. Anu saurang deui mah ngabadagan nangtung merhatikeun. Barang digerwahkeun ku Didin, langsung kalabur eta 2 jalmi teh. Samarukna si tergos beureum sigana mah. Rada hari weus Jang Didin mah nyaritakeun etana teh. Waduh, basa wengi harita teh apa nginten Kang? Anu basa anu geru tapi ditinggal kaluar teh aya teh apa ngintennya? Nyilam nutup salakina. Nya sigana mah. Duh, nuhun pisan we atunya Jang Didin. Tembal Kang Husna, kituna teh bari gura-giru nganuhunkeun ka Jang Didin. Didin oge peda kasumpingan ku aki-aki dina impenan we mata kitu oge Kang. Jang Didin siga nu teu rumasa yen dirina geus nenden jasa ka Kang Husna. Tapi kuku we syariatna mah Jang Didin keneh anu nulungan teh cek Kang Husna. Nya Jang Didin mun pisan atuh nya Jang. Nyilam ngabenerkeun omongan salakina. Jang Didin timbang unggul kituna teh teuing dina kayan sadar atawa henteu mangsa dirina cacarita teh ngan peda we asa hese pikeun nolak kana pamentana Jang Haris. Sok padahal asal nama perkara eta teh tuning dijadikeun rusiah ku dirina. Tapi nalika titah diterangkeun ku Jang Haris biwirna ngaradak jadi bocor. Tah anu nepungan dina impian teh mama guru pisan Din.
cek Jang Aris bari netep ka sobatna. Oh, jadi nya syukuran we nu aya. Batur mah can puguh bisa tepung, sok sanajan ngan ukurna impian wungkul. Jang Didin tunggu-tunggutan deui. Sok sanajan rada pulhak poloho. Tapi atra pisan aya kabungah dina paroman beungeut Jang Didin. Ari nyilam jeung Kang Husna mah timbang ngaragakeun. Bisi rek ngopi nyieun we ku sorangannya Jang Didin. Cek Kang Husna dina mangsa meh beakeun bahan wangkongan. Moal akang disuguhan cikopi di nyada oge tadi. Oh, geus nyimpang di nyada heula maneh teh. Jang Didin nembalan ku unggeuh. Geus kitu mah nyilam jeung Kang Husna aramitan. Pajar teh aya urusan. Ari dua sobat mah aruplak di we ditepas. Aneh si Aris. Ayeuna mah urang jadi bisa ngubaran. Sanggeusna ngamalkeun wirid anu ti maneh teh geuning. Pan basa harita oge bapa urang teh gering. Dibere cai tambah we ku urang teh. Ari pek teh langsung cager euy. Sacidu mah teu saucap nyata dua teh. Terus peuting tadi deui. Si teteh dijalikeun. Dijampe kuing langsung cager deui Din Iris cek Jang Didin semua hari harewosa. Oh teh nuna aya di imah kitu Din nya syukur ari geus karasa hasilna mah pek we mangpaatkeun tapi kade pohonya urang mah darma ikhtiar anu ngadamangkeun mah angin Gusti Din tah kitu maksud urang teris ngan poho teu kaomongkeun. Jang Didin gancang nempas siga nu embung disalahkeun. Jang Aris ungut-unggutan siga nu bungaheun pisan mangsa ngadenge sobatna anu kiwari geus aya kamajuan. Kang domba nu wadas diadu Kang tu diaradu Kang jerokna Jang Atman ti bibir imah. Jang Aris curing hak sarta gura giru nyamperkeun ka bibir imah. Jang Didin oge gancang bae nuturkeun. Saamprokna jeung Jang Didin santri nu limaan mah siga nu baru ngaon pisan mangsa wanohan jeung Jang Didin teh. Komo mangsa ku Jang Aris dibejakeun jeung Jang Didin minangka sobat anu pangdalitna. Sono keneh jeung loba tanyakeuneun sigana mah. Sanggeus balik heula ka Cilanjung teh dina mangsa dur-duran magrib pisan. Jang Didin geus ngurunyung deui ka imahna Kang Husna. Hayang meuting pajar teh. Teu poho barang bawah, cuhcur jeung wajid oge aya kana sakeresekna. Jang Atman jeung anu sejena mah nepi ka parebut siga nu resepen pisan kana kueh cuhcur jeung wajid teh. Mangsa wanci beuki maju ka tengah peuting, Jang Aris, Jang Didin jeung 5 santri. Pating goletak ngampar di tengah imah. Embungeun di kamar Jang Aris oge. Pajar teh resep ari lobaan mah. Jang Atman siga nu apet pisan keukeuh bae hayang sare di gigireun Jang Aris. Saurang, 2 urang marangan nyerelekna wanci peuting anu pating goletak di tengah imah narungtutan sarare. Nepi ka antukna mah kabeh kalerek nyegrek tali branaker. Ari nyilam jeung Kang Husna mah tiba saliwat wanci sareng budak oge geus ngarampih ka kamarna. Kaayaan di lembur Jatilindu beuki simpe re combrek sepi jempling. Pangeusi lemburna geus meh kabeh tali brasare. Iwala sora sasatoan peuting anu can eureun disarada lir taya kacape. Dina mangsa harita kacaangan ku cahaya bulan anu beuki ngemprai di watas lembur Jatilindu kata enjau aya 3 jirim jalma anu keur jujurelatan kalayan anu duaan mah tina gerakanana teh siga nu hampang pisan. Beuki lila eta 3 jirim teh beuki asup ka jero lembur sarta antuk nama pating jarega di buruan imahna Kang Husna. Anu tetela eta 3 jirim jalma teh tayalian si Ajo, si Pelok jeung Ki Sarta salaku
badega Satyana Nyi Neng Tina katut juragan akas. Iya imana atawa lain ceuk Ki Sarta ngareret ka si Ajo anu tayah nama dipenta pikeun nuduhkeun imah Kang Husna. Nya nu eta ki tuh jadilah kamarna anu pipir tuh, anu pipir itu mah kolot si Aris itu tuh. Si Ajo tuh tujuk kituna teh geus tangtu bari harewosan. Hayu atuh ulah diengkeng ge deui ayu. Ki Sarta rutret kanu duaan. Moal milu kuring maki rek balik dewe ki cek si Ajo si ganusieun. Naon boholan sia mah nyajor sia ari rek mantog deui mah jom. Ki Sarta si ganukeun meh teu malirek kana caritan Ki Sarta geus kitu mah harita keneh si Ajo ngacorelat deui ninggalkeun eta patempatan erek balik teh heula. Sedangkeun ari si Pelok jeung Ki Sarta sanggilasna si Ajo teh gancang bae duanana ka katayepan muru ka pipir imah na Kang Husna. Sanepina ka pipir imah Ki Sarta tetunjuk kana jandela. Si Pelok langsung unggeuh sarta pangheulana ngalengkahkeun suku ngadeuketan eta jandela. Sat Ki Sarta jeung si Pelok meh bareng maresat bedaugna. Ki Sarta tetunjuk deui kana jandela. Si Pelok timbang unggeuh deui bae tanda ngarti. Si Pelok ngantelkeun dua dampaleungeunna kana eta jandela. Reup si Pelok peureum sarta bibirna kunyem-kunyem siga nu keur mapatkeun jampe pamakena. Nyangking kamampuhan siga si Akung siga nama si Pelok teh. Teu lila antarana slot-slot jandela pating sorolok siga anu muka ku sorangan. Geus kitu nya si Pelok beunta deui. Laju reet ka Ki Sarta. Ki Sarta timbang unggeuh bari seuri. Reket si Pelok mimiti muka eta jandela. Kalayana launan tur siga nu hati-hati pisan. Duanana silih reret bari pating serengeh deui mangsa jandela geus ngagemblong teh. Sabab ka tembong di jero kamar aya dua jalma anu keur ngagebra-tibra. Anu taya lian anu keur sarare di kamar teh nyatana Nyilam jeung Kang Husna. Kalayan make bahasa isyarat. Ki Sarta ngabagi-bagi pancen yen dirina anu rek mateni Kang Husna, sedangkeun si Pelok diparentahkeun pikeun maragatkeun nyawana Nyilam. Anu diisyaratan langsung unggeuh tanda ngarti. Paneuteub si Pelok jeung Ki Sarta para pisan seukeutna neuteub dua kolotna Jang Aris anu mangsa harita masih keneh dina kaya ngagebra-tibra. Celeng si Pelok jeung Ki Sarta meh bareng ngaluncatan kana jandela sarta langsung bae nigaskeun bedogna sewang-sewangan lempeng pisan ngarah kana palababeuheung jalma anu geus jadi inceranana. Waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.